Ajeun panglaris 5.000 deui. Masih pagi keneh deui. Kudu nama 10.000. Ah, baleg. Nya heueuh kapan abi mangan ngabejakeun hungkul ka emak eta carita di pasar teh. Sieun atuh mak lamun kataringan tangkal harirup deui mah. Tapi dah benernya Ya. Mahal 5.000. Dibayar 5.000 kakak kuku lutut, Kak. Ah, capek kieu nya ieu teh jaba jauh keneh deui. Ah, itu juga tukang ojek. Ojek we tuh minta capek. Neng, ojek. Sanes teh abi jalmi. Heuh, apa? Maksud ek ngojek. Ayo balik ka mana? Ek mulang. Mulangna ka mana? Astagfirullah, loba pisan tatanya ya pengen dituduhkeun. Aing mah hayu. Aduh. Bade ayeuna teh? Isukan. Boga tung kewe balikan deui nya. Naik ya naik. Ulah, papa we. Sok katengal. Yes. Di paling mana ya teh? Tah. Di payun tah. Oh nya. Cat hejo. Mohon. Dia, terus lah di dia we, di dia. Lah. Duh, alhamdulillah. Sabaraha Neng? 10.000 teh. Ya. Nah, 5.000. Apa Neng jeung abi teh samotor? Sesuai kuduaan 10.000 teh. Bagi dua. Iya. Ajeun panglaris 5.000 deui. Masih pagi keneh deui. Kudu nama 10.000. Baleg. Jol anjeun datang deui. Heeh, ieu urang datang mak. Cio nu datang na oge, das di mana Cio? Das di pasar tuh. Ya euy, das di pasar. Heeh lah. Tumpang kana ojek. Heuh, puguh na kareuheul ku tukang ojek. Gitu. Dibayar 5.000 kakak kuku lutut geura. Hayang aja 10.000 di pasar ka dieu teh. Atuh nya heueuh sama geuning kitu, kan si itu mah ngojek. Ih, abdi emak, kapan atuh ti ditu teh di pasar ka dieu teh manehna ge milu. Nya geus we dibagi dua atuh 5.000 ewang adil. Jelas ya tuh ai maneh mapan penumpang si itu mah ngojek kudu dibayar 10.000. Ari maneh hayang mayar 5.000 mah geus we motor sorangan. Ih, didodokan. mak. Hari di pasar saya caritaan anyar. Caritaan naon kan? Ieu kapan kamari teh hujan geuninganan. Aya tangkal runtuh cenah. Di mana? Itu di makam geuninganan. Kuatir pokona mah kabeh anu kataringan eta ku tangka teh maraot. Lu karunya atunya. Atunya atuh ari ningangna kana kuburan mah ya pasti kabeh oge maraot. Nya heueuh kapan abi mangan ngabejakeun hungkul ka emak eta carita di pasar teh. Sieun atuh mak lamun kataringan tangkal harirup deui mah. Sium anu nu ge ngomong. Ada bingung nyebutkeun sadis atuh. Nya heueuh atuh mak, biar aku katingal tinggal angkat tangkal runtuh. Pasti itu mah ngojek, maneh ngomong jadi eta. Ngogek. Aku harus deui. Kayak tahu wae. Hanya katingal tangkal harirup deui lah gitu. Ari runtuna kana kuburan mah. Oh,